Sampurasun para wargi sadayana, kumaha damang pamugi urang sadayana aya dina panglindungan Gusti Anu Maha Suci. Tepang deui sareng pribados dina acara Pani Ismana ngalangkungan kanal YouTube YKB Bahasa nyaeta Bahasa Sunda. Para wargi sate acana sami-sami urang ngalenyepan Pani Ismana dina danget ieu mangga urang ngadeheus ka Pangeran. Nun Pangeran anu sapaposna dipuji sareng dipuji ku abdi-abdi sadayana dina danget ieu abdi tos nyayagikeun diri seja ngadangukeun piwuruk anjeun. Ku kituna anjeun mugia tiasa ngaping tiasa masihan pencerahan supados abdi ngartos naon anu dipikahoyong ku anjeun. Paneda ieu disuhunkeun di lebet panjenengan Gusti Yesus Kristus juru salamit abdi sadayana. Amin. Para wargi panglenyepan dina danget ieu nyandak jejer nyaeta Eklesia Domestika dumasar kana aosan kitab hiji Timotius 5 ayatna anu kahiji dugi ka 8. Atuh nu janten ayat luluguna dicandak tina ayat anu ka-8 anu kieu unggelna. Lamun aya nu teu nyadiakeun pangabutuh jalma-jalma nu jadi tanggung jawabna utamana anggota keluargana sorangan manehna teh ingkar tina iman jeung leuwih parah tibatan jalma nu teu boga iman. Para wargi sadayana kacarioskeun dina hiji kantor pandeta dihandap pantokna mendakan serat anu diseratna ku pulpen beureum. Kertas eta dicandak, diilo, teras diaos. Serat eta teh diserat ku salah sawios putrana panatua. Maksud serat eta teh nyaeta nyuhunkeun panditana supados ngeureunkeun ibuna janten penatua. Kusabab naon? Teu aya waktos kanggo budak eta ngajak papasakan. Si pandeta seuri koneng kagagas ku budak eta. Para wargi sadayana dina aosan danget ieu Rasul Paulus ngemutan Timotius kumaha kahirupan nu euyeup jeung dulur-dulur nu saiman. Rasul Paulus oge negeskeun kahirupan berjamaah sareng kahirupan laki rabi. Mun aya salah sahiji anggota jamaah ngalakukeun kasalahan kedah diemutan, kedah diingetan kalayan pinuh ku kaasih kawas kadulur sorangan. Mun aya dulur urang ngabutuhkeun bantuan, urang kedah nulungan jeung merhatikeun kabutuhanana, utamana para janda anu teu gaduh panghasilan. Hal eta dilakukeun nembongkeun antara kasaimbangan palayanan sacara garejawi sareng panglayanan di rumah tangga sewang-sewangan. Uih deui kana carios anu tadi. Bapak Pandita ngajak nyarios panatua ngeunaan serat eta. Si ibuna ruas kacida sareng oge isin ku serat eta manehna disadarkeun yen salami ieu teh manehna henteu ngatur waktos anu leres-leres antara palayanan di gereja sareng kulawargana. Akhirna si ibu eta janji bakal merhatoskeun budakna. Para wargi sakedahna kahirupan berjamaah di gereja oge kedah merhatoskeun kahirupan di kulawarga. Numutkeun harti Eklesia Domestika nyaeta kulawarga teh bagian ti gereja secara umum. Kahirupan duduluran di gereja sakedahna ngawujud di kahirupan kulawarga sewang-sewangan.
Mung sakitu anu tiasa didugikeun mangga urang ngadeheus ka Pangeran. Gusti Yesus rebu-rebu nuhun laksa ketiba kabingahan. Wireh dina dangit ieu abdi-abdi diemutan yen ngalakukeun palayanan di gereja teh oge kedah merhatoskeun panglayanan di kulawarga. Oge panglayanan di gereja oge kedah ningali ka jamaah nu sanesna saha anu ngabutuhkeun bantuan. Mugia Gusti tiasa ngiatkeun hate abdi sadayana supanten tiasa ngalakukeun naon anu kamana sareng anjeun. Hatur nuhun Pangeran, hatur nuhun Gusti Yesus. Amin. Para wargi mung sakieu panglanyepan dina dangit ieu mugia tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap, like, subscribe, sareng bagikeun kanu sanesna margi ngalangkungan hal eta para wargi tos ilu biung kanggo ngamasurkeun dina Injil kasalamatan sasarangan sareng YKB. Gusti Yesus ngaberkahan.